Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, tepang deui sareng simkuring Marcella Kadisayelvi dina acara Warta Faktual. Dina waktos enjing pamirsa, simkuring bade ngadugikeun hiji warta ngeunaan sumberna virus corona. Pamirsa, akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina, aya virus anyar nu lobak nyibabkeun manusa-manusa masyarakat di dunia terutamina Cina ngantunkeun proses panalungtikan di laboratorium nyatakeun virus corona disebabkeun tina pasar lauk di pasar Wuhan, Cina. Faktor utamina nyaeta tina satu, nyaeta kalong anu di Cina dijadikeun teungeun sadirinten masyarakat Cina. Loba korban jiwa ku ieu virus kacutat kirang langkung parantos ka infeksi 1,5 juta jiwa di sakuliah dunia ieu. Dangeut ayeuna di Indonesia tos ngalangkungan angka 3 kasus positif corona. Kacatet 252 jalma tos cager, tapi aya 280 jalma nu ngantunkeun kusabab ieu virus. Kulantaran kitu, pamarentah Indonesia tos nerapkeun sababaraha kabijaksanaan nu kudu dilaksanakeun ku masarakat pikeun nyegah sumberna ieu virus. Di antarana PSBB nu ngalawitan dinten ieu kaping 10 April 2020 dilaksanakan di Jakarta. Ku kituna hayu urang babarengan nyegah sumberna virus corona ieu ku jalan. Di antarana sering mumbeun leungeun make sabun, jaga jarak, ulah ngayakeun kumpul-kumpul, sareng make masker pami kaluar ti imah. Mun sakitu nu tiasa ku simkuring sampekeun. Tepang deui dina acara salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.